Al-Islamu dinu harakatin wa amalin. Utawi agama Islam taiku agama harakah lan amal, agama berangkat, agama beramal, agama kerja, lain cicing bae. Secara syariat kudu berangkat. La din batalah ora iku agama anggur-angguran. Lain agama batola anggur-angguran ai dahar beki ai usaha henteu, ai nginum beki ai usaha henteu, ai kawe hayang ai usaha henteu, numpak-numpak bae di napakahan henteu, gede hulu sia. Ladinu batolatin wa kasalin, ora deui ku agama anggur-angguran dan mumul. Teu satungtung urang butuh dahar jang dahar urang neangan, satungtung urang beki nginum jang nginum urang neangan usaha. Ulah menta urang butuh kendaraan usahalah sesuai jeung syariat nu halal. Kulu washrabu wala tusrifu, dahar silakeun halal, nginum silakeun halal, tapi wala tusrifu ulah israf, ulah lelewi. Gitulah syariat. Masalah syariat mah urang usaha gulang-guling tasarruf ngaranna aya aturanana bersyariat. Ketika urang dek bener-bener wauh jeung Allah yang nyaho ka hakikat lain deui. Ya Allah, qala Allah taala, ada usaha Allah taala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah alam bimuradi wa kullan hujasira Muhammad ya'malu pada ngaramal migawe pada migawe siraka besok. Fasayarallahu maka besok bakal ningalikeun safallahu 'amalakum ngamal siraka beh wa rasuluh lan rasulullah wal mu'minun lan kang mukmin kabeh. Geus wali hadalan kana iki gaulillah hadzara memadeni iya kangjeng nabi min sualina saking anjaluking manusia takatsuron kena ngakehakeun harta numpuk harta. Kulantaran dawuhan Allah wa kulli malu nitah migawe urang tani usaha ngenekan ayu ngojek masalah. Geus Kangjeng Nabi nyingsieunan ngade kade ulah menta ka manusia takatsuron ulah. Jadi urang kudu gurat batu aing cadu kudu menta ka jelema beres. Penta ke Allah hayang mah bahkan ulah geus kumaha Allah eta nu hebat. Urang kajurung ku nafsu, urang mah itu lamun ibadah yang sorga bae nafsu dan teh kusi. Sebab di sorga aya bidadari berarti lain resep ka Allah na resep ka bidadari. Mending keberebes tuh neangan tadi. Udah hiji Allah mentek surga nu aya di sorga bidadari jeung bubuahan kalimatan-kalimatanana dibandingkeun jeung ma'rifat ka Allah di dunia masih kene indahan ma'rifat ka Allah. Ma'rifat ka Allah mah indah dibandingkeun jeung surga bidadari serta isina selain ningali ka Allah. Atuh indahan ma'rifat. Tajakeun coba ge ka ahli ma'rifat. Mentek ahli ma'rifat natu menghindar ti manusia, menghindar ti segala rupa sebab indah jeung Allah. Lamun Siti Rubayatul Adawiyah didatangan ku batur-baturna jeung ku para manusia. Rubaiyah neuk naon ieu di kamar bae tuh laut di Karang Bolong rame, tuh di gunung rame, tuh di Taman Safari aya gajah, tuh rame. Siti Rubaiyah mugakeun jandela imane majang sakadar jeung makhluk kulama di kamar bae ge jeung nu nyieun laut.
Kulaba di kamar di jeung nunyeun gunung jeung nunyeun leuweung jeung nunyeun sagala rupa kulaba hirup di kamar teu ka mana-mana ge horenganan jeung nunyeuna bari mah sakadar leueur ya naona kapangisi jeung karang bolong aya bolong karang ari jeung Allah tak kiai anu geus teu ka mana-mana eta geus dibere kaindahan di jero hatena ngobrol jeung Allah. Kadang di deuleu pancen ngobrol jeung Allah pan anakan di anakan deui. Atuh beda jeung Allah jeung seeta. Ah, sia mah sok aju sinis. Amaman sa'alan nas wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam at-tafakkuru sa'atin khair. Dawi tafakkur sasai kulai becik tini mangsa king ibadah sataun qala alaihi salatu wassalam. Kan ngadau Kangjeng Nabi ku tetep ingat asa Kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafaz tafakkuru sa'atin khairun min ibadati 70 sanah. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Qala alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Bataufiqu fihi makautin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayo gol. Yang tadi ucapakan apalapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana. Isapa man iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku makauti tafakkur yasiman ing dalam sasa iku leh becik tinimang saking ibadah setahun. Wan tafakkara lan isapa man iku tafakkur yaman bimarifati ma yajibu alaih dalam marifat tinggal marifat ngauri barang kang wajib yang mengataseman minal ibadah saking minal ibadah saking ibadah fa khairun min ibadati 70 sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Man tafakkara sa'atan desapa man iku tafakkur yaman dalam sasapi marifatillah taala in dalam marifat Allah taala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskan ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Sangkaanana deket kula deket, sangkaan bareng kula bareng, sangkaan dunia aya jauh kula. Sangkaan dunia eueuh kula aya deket. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna. Di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi. Di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu. Jadi manusia dengan tafakkurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan. Jelema anu wujud nama manusia wahwa ilmu tafakkur eta lah ilmu tafakkur tergantung pemikiran urang ngahiji ku ari di dieu pemikiran kan beda-beda aya anu di jero majlis bae ngadengekeun ngaji tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna. Lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae. Okos jelema boga hutang weujang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui. Hutang deui. Ngalamun deui. Teu bisa henteu kajen ku kupat. Okot jelema jatuh cinta kajen di bang balerkeun ka mamana ge tah hunung nu dihandapeun bibir kadeuleu bae. Hunung. Ngobrol sakedeung ke ngahuleng, ngobrol ke sakedeung ke ngahuleng. Ngobrol ke naon ke ngahuleng deui. Wih, eta bibir terbayang-bayang. Masyaallah.
terasa dunia ini milik kita berdua. Insyaallah, masya Allah, masya Allah. Yang lain cuma ngontrak. Allah karim. Di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan ku seberangi demimu. Oh, pohara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya? Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Didinya makomna. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeketan urang ka Allah teh dengan bahasa usul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna. Ketika tabirna nyingka brek tabir urang jeung Allah usul ilallah. Kahalangan ku kahayang urang tek gitu ya tabir antara urang jeung Allah. Kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema. Jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang dek meniti usaha deui nyieun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Kurang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jam teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur. Tabir urang di dinya aya. Pamajikan gatu kudu nambah manya, ieu mobil anyar deui pabrik nyieun, ai pamajikan nu eta keneh kuno. Kuno atuh emang diberebes awewe. Jangan keberebes genting hideung ge tukang endog asin. Penting nurut. Kurang puas ka Lampung, putih gelis ngan adat. Nah, tabir urang seperti itu jaritakeun tabir. Terlalu luhur tama berenang urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus. Allah kahalangan ku kahayang samping. Deuh hayang meuli baju bagus, deuh hayang meuli jas. Tabir. Ulah aya kahayang gerage picen sep. Arahan tuh. Dengan gua tafakur. Renungkeun ku urang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana. Kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin-jiin atuh aing jeung ucapan Kangjeng. Jelema nu cinta dunia mah moal usul ilallah. Usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan siang ke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang diwadoh-wadoh wadoh Haji Pendi kabeuli di mobil tah wadoh Haji Pendi mah keren nah waduh Haji Pendi mah hebat jasa nah Gus siapa dulu dong nah didinya lah tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allah na mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya nggak mau meladeni
usul dia ke malaikat Malik. Malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah nggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini, orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mending marunde deh. Nah, tahi tafakur sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan. Mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran urang ge mimiti nama susuganan bogohon susuganan boga jadi bogoh beneran tuh kan lalagaan heula jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan teh kabela dituna betah. Oh. Nah iyalah jadi pal muradu minhum nu dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan manusia wujudna jelema wujudna manusia tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha wujudna manusia tapi tafakurna kumaha aya di kata tafakuranana di dinyalah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak cok gerage pemikiran etalah tak wujud manusia tapi pemikiran anak garong wujud manusia tapi pemikiran anak mau wujud manusia tapi pemikiran anak buaya darat sia tak buaya darat ngarayap buaya mangarayap nah di leuweung sia mah dibujal ibu buaya darat ya. Itu benang mangi bujal ngarayap bae buaya darat gitu ngaran. Ya, satapakur dah jelebab. Jadi urang bae maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Sokera bertanya orang ke diri orang saya sudah sebut tapakuran Gusti awak naon pemikiran sia sebenarnya naon hayang naon jeung pagawean sia naon hayu jawab ku sia sorangan goblok meureun sia siapkeun ku urang hoe goblok ge sia ye paing dihajar sia paing ha hayu sia di ka mana sia ye hoe ye goblok awas sia ye dikaceulikeun suka aing sia ha nyeri sia ge hayo sia lalaga awak urang ta man fi wujudil insan wa huwa ibu tafakur ieu mah kieu cakang jeung nabi tafakur satin tafakur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakur sajam hebatan tafakur sajam. Nomor kedua mata tafakur saatin khairun min ibadati sabina sana tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun nu kadua mah 70 tahun nu katilu mata tafakur saatin khairun min ibadati alfi amin tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun coba eta kok beda-beda sih tergantung tafakurna nu mantak pataifa taufiqu bi fi ngeropkeun anak kieu ye nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakur satin khairun min ibadati sanat tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu tafakur satan khairun min ibadati sana napakuran dina rincian puru cabang-cabang eta tafakurna sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun tafakur dina masalah puru iya fikih tafakuran kurang tentang cai
tapakuran tentang praktek wudu, tapakuran tentang syarat jeung rukuna, tapakuran ku urang salat rukun-rukun jeung syaratna. Geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah, mun kitu bakal teu sah, lamun kitu bakal na afdol, mun teu kitu bakal kurang afdol. Kurang ngawudu cek heula caina, dicek heula tapakuran kurang cai, ieu cai ti mana, ieu aya di dieu, dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh, kemudian carana kumaha ieu teh, sanggeus teh urang wudu sesuai sah tah henteu. Ketika urang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas, kuari mah urang suci. Napakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu lebih bagus tibatan ibadah setahun kecil tuh. Kuari mana pakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakaro fi marifati ma yajibu alaihi minal ibadah. Kuari mana pakuran nganyaokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah mana nu wajib ka urang, kurang dilaksanakan sesuai apa henteu. Ieu teh ibadah secara zahir, ieu secara batin geus jadi ibadah tancan. Kadeuleuh mah urang di masjid di luhur sajadah nu ge meunang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya. Haju urang nage make top, make baju jubah meunang meuli di Mekah depang mahalna deui, make sorban nu bagus diudeng-udengkeun ku urang. Di luhur mah sajadah, di jero masjid dage masjid anu hebat, di jero masjid dage masjid emas, kubah emas Depok. Salat di tengah deh, tengah-tengah masjid pas luhureun kubah. Hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah. Kumanusa mah tuh Haji Pendi keur salat horenganan di jero nama keur hayang kaalem ku makhluk. Yo aing yo hebat yo tuh salat apa itu, mana ketangtuan jeung keharusan dimurdikeun ku urang. Gusti secara zahir mah abdi teh salat, ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kasub salat ku Gusti. Ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, abdi ka Gusti unggul ibadah, ka Gusti unggul api nyuhunkeun tulung. Ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia. Cenah ka aing ibadah, kia ka aing masrahkeun, kos sia dagang kadzabta bohong sia. Ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus. Agama nu lurus teh siratal ladzina an'amta alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i wassalihin. Ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkala ku sia Firaun. Ai ku sia dipentana mah sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim, tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore, asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede. Berarti sia lain ka aing ditutupan aurat, hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia. Ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia. Tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti. Babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti. Salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti, rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti. Abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian-kamistianna mah horeng ibadah teh lain kitu Gusti. Neuk dikagustikeun we Gusti, dimulit-bulit dimurni-murni dilempeng-lempeng. Geus atuh berarti kuncina mah ulah hayang resep ka manusia, ulah resep kana dunia, ka Gusti bae. Sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah, makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah, nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah. Gusti tapakuran kurang dimurni-murni. Tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana, lebih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun. Lamun napakuran dina marifatillah, marifat ka Allah wa ka Allah Gusti. Korenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti, ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik. Marifat ka Allah mah gitu. Nyaritakeun urang syariat fikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik. Dina ilmu marifat bahasa lain ka Allah bae ge eta musyrik.
ngaku bahwa ieu mata abdi goblok buku nu aing musyrik, ngaku ieu mah teh nu aing musyrik, pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat, cek ahli makrifat. Sebab ahli makrifat mah nu diakui walti Allah pagawean tunggal nu Allah, sifat tunggal nu Allah, asma tunggal nu Allah. Geus lamun pagawean tunggal nu Allah, sifat tunggal nu Allah, asma tunggal nu Allah, atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweanna, hiji dina sifatna, hiji dina asmana. Geus kabeh nu diaku kurang nu Allah. Ieu robah nu Allah, ieu cicing nu Allah, sugi nu Allah, sehat nu Allah, gering nu Allah. Geus kabeh teu aya nu dipantatulingi walti ka Gusti Allah, sadaya-daya nu Allah, sakumaha Syekh Siti Jenar kabeh ge nu Allah, Ki Halaj nu Allah, ma fi jubati ilallah. Geus Allah hiji bae Allah. Nah, lamun tapakuran soal eta kakarak eta tapakur satin tapakur sajasa saah khairun leuwih bagus min ibadati alfisanati timbang saking ibadah 1000 tahun. Nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae, ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okosiki mede merongkol. Tapi horeganan ibadah dalam ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana morongkol basigan morongkol. Dumantak sing hade saya kieu morongkol eta ge sarua mending digujubarkeun. Ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi. Jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat. Nyana kaget bertanya-tanya ke cenah Habib Lutfi wali pan teu salat cek nyana teh kaget. Ketika turun Jumat aya nu ngabejaan, alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi. Ih sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi. Aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol gua ieu iraha salatna cek kana iraha salatna. Nah, satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar, ambilin asbak di jero kamar. Habib Lutfi keur salat, di ditu aya di ditu aya. Tuturkan Gusti sia nu katipu bakalna. Kamari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria. Nyana hes ti jam 10 zuhur hes keneh asar hes kadeuleu ku hadamna jah hes keneh bae. Magrib hes keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hes di zuhur asar magrib. Hudang-hudang jam 8 heuai ha bae. Suuzon sia jana teu salat bahaya sih. Atuh geus kos kitu bae. Emang wa baal kaharti. Mantak besingke kadeuleu haji pende teu salat rante. Rante bae dijamin kukula nu nitahna ge kula ngomong geus langsung rante. Cenah kiai besi katulah kajeun aing hayang nyahot katulahna. Geus jeung sanggeus tadi rante ragageun ka sumur parem deui. Diriwayatkan ti Ibnu Umar radhiyallahu anhu magol saurna Kangjeng kantos nyarios kieu hayazalur rajulu waleureun jelema rek lalaki rek awewe eta selalu minta ka manusia hejo neuleuh harta nu aya dileungeun batur boga motor batur nyana hayang boga sepeda nyana hayang mobil nyana hayang batur nyandung nyana hayang haju boga dahareun batur nyana hayang haju menta deui datang ka poe kiamat kitu bae sesuai jeung kebutuhan di luar darurat. Hayang boga pondok anu bagus menta, hayang boga majelis nu bagus menta, hayang boga imah nu bagus menta.
cara mentanam macem-macem, aya nu langsung proposal, aya nu langsung datang, aya nu teu kadeuleu mentanam make mimbar dakwah. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama banyak-banyak sedekah. Jangan jauh-jauh kalau mau sedekah, yang dekat aja. Seperti jelema merengek-rengek hayang cinta, cara menyampaikan bahasa cinta kan beda-beda. Aya anu memang mendekat kemudian ojol jeung jeruk aya, melalui pahugi-pahugian padahal untuk membobol cinta. Aya anu memang manehanana datang rajin, datangna menggoda, memamerkan senyum-senyum untuk minta dibalas dengan buah hati. Aya anu bangun embung tapi mun batur bobogohan jeung nyana-nyana bendu we pada bae ge. Mengkonon iku ka pada. Di anak penyakit itu ngelumet. Anak kotok meting ning atine. Aduh. Dengan bahasa nu beda-beda sama untuk berlutut, sama-sama berlutut untuk mendapatkan dan mengharapkan cinta. Dulu engkau berlutut di kakiku, datang untuk mengharapkan cintaku, tapi setelah aku jatuh cinta kepadamu, engkau dengan mudah meninggalkanku. Aduh. Masya Allah, sarua hayang dunia ge kitu. Aya nu terang-terangan nyen proposal, aya nu dengan bahasa, aya nu make amplop bae didergeun, aya nu surat. Sarua bae resep kana dunia menta seperti eta moal eureun-eureun datang ka poe kiamat. Sebab memang jelema dibere resep kana kalangkang. Dunia eta adalah kalangkang pada hakikatna mah eueuh. Satungtung urang masih nganggap kana dunia makom urang di dinya. Komo haju unta enta mah. Taeta dewa laisa fi wajhi muzatul amin, ta aya dina wajahna tugel daging. Ketika jelema menta eta teh tugelan daging wajah eueuh, sakali dicokcrok, dua kali dicokcrok, tilu kali dicokcrok. Setelah sababaraha kali menta ternyata beungeut urang rajit eueuh dagingna. Jaga di akhirat jelema nu sok menta-menta tidak terkecuali apakah Habib, apakah Kiai, apakah memang geus dibuya-buya. Sarua bae satungtung cinta dunia kemudian dilaksanakan menta eueuh dagingan beungeut. Komo tukang ceramah mah teh beujeng beheung-beheungna tah. Eueuh pocoplok teh Pak. Atuh eta nu sok benta-benta wakos kararitu nu sabenerna mah kumaha lamun urang dagangnya menta teh jeung leungeun-leungeunna. Oh ajur. Jeung leungeun-leungeunna teh ajur. Eueuh kabeh. Muttafaq alaih. Ieu dunia. Jadi kejam dunia teh siga eueuh balukar horeganan urang bakal diwiwirang ku kahayang jeung kamenta urang.
lain sekali lain dua kali kang yang nyaritakeun awas hati-hati dunia nu bakal ditinggalkeun kok make menengadahkan tangan untuk minta-minta komo jang kepentingan menumpuk-numpuk harta alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iyalah si hade aduh Gusti Allah doa tidak resep tak urang kana harta dibere ngeunaheun bae jeung dibere hayang bae teu wau mah jeung Allah teu diarahan tapi teu boga Fortuner mangarahan urang ilmu dibere ngaji terus bae can wau jeung Allah teu daek ngarahan sugan merenung udang peting maca sholawat cik coba hayang nyaho aing ieu hayang wauh ka Allah teu pernah ngarahan malah teu meunang tunduh setik gering setik gegodeblat tapi urang hayang wauh jeung dunia mah dipaksakeun ku urang terus diarahan terus bae ieulah kebloonan urang sakieu ge urang ngaji terus bae kieu komo teu ngaji kerjaan jadi kiai mah tepati mak karena dunia barang jadi kiai masya Allah hari ini pertan murid-murid dengan itulah urang debantak dekiraha urang leleuweungan ngajauhan ti dunia leleuweungan ngajauhan ti makhluk aya nu ngajauhan makhluk emang geus jauh lantaran jana diuber-uber pernah menggagahi ada kasus kadangnya nama tesapira Haji Pendi umur 70 tahun telah menggagahi anak umur 12 tahun Masya Allah menggagahi ditanya ku anak napa alkul menggagahi apa sih centelman kebal teh aya gambarna di pos kota maka hideung matana di hideungan Pak kok Bapak ada itemnya ini di sini jangan banyak ngomong loh kalau mau ikutin jejak Bapak gara goblok kabeh kakek-kakek menggagahi anak bau kencur di balik desa balik naya anak umur 15 tahun menggagahi nenek-nenek umur 70 tahun ternyata dapat seminggu dicari lagi nenek-nenek sebab nenek-nenek ketagihan sial pos kota mah nyin bodoh bae goblok udah badak ulah sok maca pos kota rumah sakit di Jakarta kebakaran 17 dokter hangus 20 mayat melarikan diri atuh pos kota mah kos gitu tolol Masya Allah gubernur masuk gorong-gorong menemukan emas di dalam gorong-gorong keluar di jingjing ternyata emas tono pula sok baca pos kota bodoh urang ulah nah untuk Kompas leuwih bodoh bacalah Al-Qur'anul Karim pinter ngan beda maca koran malah betah sapoe ge maca Quran mah karak ge 10 menit heuai dibaca di heuai deui cek babajikan bapak lunter juga mati asal baca Quran aja bapak lu begitu kelapakan eta teu kuat aya naon eta Quran Quran mah kalamullah al-mu'jiz al-muta'abbadu bitilawatih kalam Allah anu mu'jiz ngapeskeun jelema doraka teu kuateun maca Quran haju heuai bae malah aya nu geus dibabawa karak dibuka doang ngajengkang Quran boro-boro dibaca dihartikeun aduh eta lain lalagaan Quran Masya Allah
lamun deuk diganjar hiji huruf sadajan teu wauh sadajan teu ngarti kana maknana dibayar 10 sahuruf. Lamun ngarti kana maknana dibayar sesuai jeung makna 700 tikal sahuruf. Lamun datang ka maknana urang teh haju paham bener tur datang ka rahasia ulah dicaritakeun cek Gusti Allah aing nu mayar tabangis Quran masyaallah. Iyalah eueuh hiji ayat anu nitahan cinta kana dunia, eueuh hiji ayat nu nitahan menta kana dunia. Al-Qur'an seluruhna nyaritakeun bahwa dunia laibu walahun lahun wa laib. Dunia mataul gurur, dunia makabeh ge laibu walahun. Mataul gurur. Tapi kunaon urang resep bae kana dunia, berusaha keras untuk menumpuk-numpuk dunia, bahkan dilakukan menta. La yazalur rajul yas'alullah. Datang ka mana martabat urang terhadap Allah, datang ka mana eueuhna resep dunia di hate urang. La yajma'u hubbi wa hubbid dunya fi qalbin wahid. Moal kumpul di hiji hate jelema cinta dunia jeung cinta Allah. Cinta Allah pasti mal cinta dunia, cinta dunia pasti mal cinta Allah. Di kitu-kitu ge tetep dunia deui ngaganggu bae tapi resep bae kada dunia. Ke geus kakerlekat karak geus kakerlekat. Al-manal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan al-islamu dinu harakatin wa amalin. Utawi agama Islam taiku agama harakah lan amal, agama berangkat, agama beramal, agama kerja, lain cicing bae. Secara syariat kudu berangkat. La din batalah ora iku agama anggur-angguran. Lain agama batalah anggur-angguran, ai dahar beuki ai usaha henteu, ai nginum beuki ai usaha henteu, ai kawe hayang ai usaha henteu, numpak bae di napakahan henteu, gede hulu sia. La dinu batalatin wa kasalin. Ora deiku agama anggur-angguran dan mumul. Tebada. Satungtung urang butuh dahar, jang dahar urang neangan. Satungtung urang beuki nginum, jang nginum urang neangan usaha. Ulah menta. Urang butuh kendaraan, usahalah sesuai jeung syariat nu halal. Kulu washrabu wala tusrifu. Dahar silahkeun halal. Nginum silakan halal, tapi wala tusrifu ulah israf, ulah leulewi. Kitulah syariat. Masalah syariat mah urang usaha gulang-guling tasarruf ngaranna aya aturanana bersyariat. Ketika urang dek bener-bener wauh jeung Allah yang nyaho ka hakikat lain deui. Urusanana khususon ila ruhi Habib Barzaq. Gaduh perjalanan khusus lah kudu jelema-jelema taat khusus sebab lawan umumna manusia teu kuat. Cerita-cerita tentang manusia khusus ti raja jadi wali Ibrahim bin Adham, ti begal jadi wali nu ngabegal Tuan Syekh Abdul Qadir termasuk Fudail bin Iyad, ti ulama jadi wali Imam Ghazali, Imam Syafi'i, mazahibul arba'ah, ulama syariat tapi jara di wali Allah. Kekepret jana mah karena dunia. Ya Allah, qala Allah Ta'ala, ada usaha Allah Ta'ala,
wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Allah alam bimuradi wa kullan hujab sirah Muhammad ya'malu pada ngaramal migawe pada migawe sirah ke besok Basayarallahu maka besok bakal ningalikeun safallahu amalakum ngamal sira kabeh wa rasuluh lan rasulullah wal mu'minun lan kang mukmin kabeh geus wali hadalan kana iki gaulillah hadzara memadeni iya kangjeng nabi min sualina saking anjaluking manusia takasuron kena ngakehakeun harta numpuk harta kulantaran dawuhan Allah wa qul malu nitah migawe urang tani usaha ngenekan ayo ngojek masalah geus Kangjeng Nabi nyingsieunan ngahade kade ulah menta ka manusia takasuron ulah jadi orang kudu gurat batu aing cadu kudu menta ka jelema beres penta ka Allah ari hayang mah bahkan ulah geus kumaha Allah eta nu hebat urang kajurung ku nafsu urang itu lamun ibadah yang sorga bagian nafsu dan tekusi sebab di sorga ada bidadari berarti lain resep ke Allah dan resep ke bidadari mending keberbes tuh niangan tadi udah hiji Allah mentak surga nu aya di sorga bidadari jeung bubuahan kalimatan-kalimatanana dibanding jeung ma'rifat ka Allah di dunia masih kena indahan ma'rifat ka Allah ma'rifat ka Allah mah indah dibandingkeun jeung surga bidadari serta isina selain ningali ka Allah atuh indahan ma'rifat tajakeun coba ge ka ahli ma'rifat mentek ahli ma'rifat mah teu menghindar ti manusia menghindar ti segala rupa sebab indah jeung Allah lamun Siti Rubayatul Adawi ya didatangan ku batur-baturna jeung ku para manusia Rubayah neuk naon ieu di kamar bae tuh laut di Karang Bolong rame tuh di gunung rame tuh di Taman Safari aya gajah tuh rame Siti Rubayah mugakeun jandela imane majang sakadar jeung makhluk kulama di kamar bae ge jeung nu nyieun laut kulama di kamar di jeung nu nyieun gunung jeung nu nyieun leuweung jeung nu nyieun sagala rupa kulama hirup di kamar teu ka mana-mana ge horenganan jeung nu nyieunna bari mah sakadar leureuyana naonna kapangisi jeung Karang Bolong aya bolong karang ari jeung Allah tak kiai anu geus teu ka mana-mana eta geus dibere kaindahan di jero hatena ngobrol jeung Allah parang di deuleu pancen ngobrol jeung Allah pan anakan deui atuh beda jeung Allah jeung seeta sia mah sok aju sinis amaman sa'alanas wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim kama qala alaihi salatu wassalam at-tafakkuru sa'atin khair Dawi tafakkur sasai kulai becik tini mangsa king ibadah sataun qala alaihi salatu wassalam an ngadau Kangjeng Nabi ku tetep ingat asa Kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafaz tafakkuru sa'atin khairun min ibadati 70 sanah Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun Qala alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun Wa taufiqu fihi makautin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayu gol yang tadi ucapakan apalapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana
Isapaman iku tapakur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku makau tapakur yasiman ing dalam sasah iku leh becik tinimang saking ibadah setahun. Wan tafakkara lan isapaman iku tapakur yaman bimarifati ma yajibu alaih dalam marifat dalam marifat ngauri barang kang wajib yang mengataseman minal ibadah saking minal ibadah saking ibadah fa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Man tafakkara sa'atan disabaman iku tafakur yaman dalam sasampi ma'rifatillah taala in dalam ma'rifat Allah taala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskan ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kaula ma kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana deket kula deket sangkaan bareng kula bareng sangkaan dunia aya jauh kula sangkaan dunia eueuh kula aya deket wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu. Jadi manusia dengan tafakurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan jelema anu wujud nama manusia wahwa ilmu tafakur eta lah ilmu tafakur tergantung pemikiran-pemikiran urang ngahiji kuari di dieu pemikiran kan beda-beda aya anu di jero majelis mah di jero majelis bae ngadengekeun ngaji tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna. Lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae. Okos jelema boga hutang eueuh jang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui. Hutang deui. Ngalamun deui. Teu bisa henteu kajen ku Pak. Okot jelema jatuh cinta kajen di bang balerkeun ka mamana ge eta hunung nu dihandapeun bibir kadeuleu bae. Hunung. Ngobrol sakedeung ke ngahuleng, ngobrol ke sakedeung ke ngahuleng. Ngobrol ke naon ke ngahuleng deui. Wih, eta bibir terbayang-bayang. Masyaallah. Terasa dunia ini milik kita berdua. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Yang lain cuma ngontrak. Allah karim. Di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan ku seberangi demimu. Oh, pohara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya? Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeketan urang ka Allah teh dengan bahasa usul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna. Ketika tabirna nyingka brek eueuh tabir urang jeung Allah usul ilallah. Kahalangan ku kahayang urang tek itu ya tabir antara urang jeung Allah. Kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang dek meniti usaha deui nyieun pabrik
anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Kurang dijieun manajemenna sedemikian rupa, arahan pemikiran urang teh per detik, per menit, per jamna teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya aya pamajikan gatu kudu nambah manya ieu mobil anyar deui pabriknya ai pamajikan nu eta keneh kuno kuno atuh emang diberebes awewe jangan keberebes genting hideung ge tukang endog asin penting nurut kurang puas ka Lampung putih gelis ngan adat nah tabir urang seperti itu jaritakeun tabir terlalu luhur tama beureunanan urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus Allah kehalangan ku kahayang samping deuh hayang meuli baju bagus deuh hayang meuli jas tabir ulah aya kahayang gerage picen sep arahan tuh dengan gua tafakur renungkeun kurang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin-jiin atuh aing jeung ucapan kangjeng jelema nu cinta dunia mah moal usul ilallah usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang diwadoh-wadoh wadoh Haji Pendi kabeuli di mobil tah wadoh Haji Pendi mah keren bet nah waduh Haji Pendi mah hebat jasa nah bos siapa dulu dong nah didinya lah tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kehalangan Allah na mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya nggak mau meladeni usul jadi ke malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah enggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mendir marunde deh. Nah, tafakur sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan. Mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran urang ge mimiti nama susuganan bogoheun susuganan boga jadi boga beneran tuh kan lalagaan heula jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan teh kabela dituna betah. Oh. Nah iyalah jadi pal muradu minhum du dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan manusia wujudna jelema wujudna manusia tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha wujudna manusia tapi tafakurna kumaha aya di tafakuranana
di dinya lah makom-makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak sok gerage pemikiran eta lah tak wujud manusia tapi pemikiran anak garong wujud manusia tapi pemikiran anak mau wujud manusia tapi pemikiran anak buaya darat sia tak buaya darat ngarayap buaya mangarayap na di leuweung sia mah dibujal ibu buaya darat ya. Itu benang mang ibu jangan ngarayap bae buaya darat kan gitu ngaran. Ya satapakur da jelebab. Jadi urang bae maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Sokera bertanya orang ke diri orang saya sudah sebut tapakuran Gusti awak naon pemikiran sia sebenarnya naon hayang naon jeung pagawean sia naon hayu jawab ku sia sorangan goblok meureun sia siapkeun ku urang hoe goblok ge sia ye waing dihajar sia ku aing hayu sia di ka mana sia ye hoe ye goblok awas sia ye dikaceulikeun su ka aing sia nyeri sia ge hayo sia lalaga awak urang man fi wujudil insan wa huwa ibu tafakur ieu mah kieu cakang jeung nabi tafakur satin tafakur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakur sajam hebatan tafakur sajam. Nomor kedua mata tafakur saatin khairun min ibadati sabina sanah tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun nu kadua mah 70 tahun nu katilu mata tafakur saatin khairun min ibadati alfi amin tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun coba eta kok beda-beda sih tergantung tafakurna nu mantak pataifa taufiqu bi fi ngerobkeun anak kieu ye nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakur satin khairun min ibadati sanat tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun eta teh orenganan man tafakkaru fi tafasilil furu tafakur satan khairun min ibadati sanah napakuran dina rincian puru cabang-cabang eta tafakurna sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun tafakur dina masalah puru iya fikih tafakuran kurang tentang cai tafakuran tentang praktek wudu tafakuran tentang syarat jeung rukuna tafakuran kurang salat rukun-rukun jeung syaratna geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah lamun kitu bakal na afdol mun teu kitu bakal kurang afdol kurang ngalawudu cek heula caina dicek heula tafakuran kurang cai cai ti mana ieu aya di dieu dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh kemudian carana kumaha ieu teh sanggeus teh urang wudu sesuai sah tah henteu ketika orang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas ku ari mah urang suci napakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu leuwih bagus tibatan ibadah setahun kecil tah ku ari mah napakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakkara fi marifati ma yajibu alaihi minal ibadah ku ari mah napakuran nganyaokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah mana nu wajib ka urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan kadeuleuh mah urang di masjid di luhur sajadah nu ge meunang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya taju urang nage make top make baju jubah meunang meuli di Mekah depang mahalna deui make sorban nu bagus diudeng-udengkeun ku urang di luhur mah sajadah di jero masjid daging masjid anu hebat di jero masjid daging masjid emas kubah emas Depok
salat di tengah deh, tengah-tengah masjid pas luhureun kubah. Hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah. Kumanduza mah tuh Haji Pendi keur salat. Horenganan di jero nama keur hayang kalem ku makhluk. Yeuh aing yeuh hebat yeuh. Tuh salat apa teu? Mana ketangtuan jeung keharusan dimurdikeun ku urang. Gusti secara zahir mah abdi teh salat ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kasub salat ku Gusti. Ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti wungkul ibadah ka Gusti wungkul api nyuhunkeun tulung. Ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia. Cenah ka aing ibadah sia ka aing masrahkeun kos sia dagang kadzabta bohong sia. Ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i wassalihin. Ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkala ku sia Firaun. Ai ku sia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede. Berarti sia lain ka aing ditutupan auratna hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia. Ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia. Tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti. Babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti. Salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti, rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti. Abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian-kamistianna me horeng ibadah teh lain kitu Gusti. Neuk di ka Gustikeun we Gusti dimulit-bulit dimurni-murni dilempeng-lempeng. Geus atuh berarti kuncina mah ulah hayang resep ka manusia, ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah, makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah, nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah. Gusti tapakuran kurang dimurni-murni tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana. Leuwih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun. Lamun napakuran dina maripatillah marifat ka Allah wa ka Allah Gusti. Korenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik. Marifat ka Allah mah gitu. Nyaritakeun urang syariat fikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik. Dina ilmu marifat bahasa lain ka Allah bae ge eta musyrik. Ngaku bahwa ieu mata abdi goblok buku nu aing musyrik. Ngaku ieu imah teh nu aing musyrik. Pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat, cek ahli ma'rifat. Sebab ahli ma'rifat mah nu diakui walti Allah pagawean tunggal nu Allah, sifat tunggal nu Allah, asma tunggal nu Allah. Geus lamun pagawean tunggal nu Allah, sifat tunggal nu Allah, asma tunggal nu Allah, atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweanna, hiji dina sifatna, hiji dina asmana. Geus kabeh nu diaku kurang nu Allah. Ieu robah nu Allah, ieu cicing nu Allah, sugi nu Allah, sehat nu Allah, gering nu Allah. Geus kabeh teu aya nu dipenta tuling walti ka Gusti Allah, sadaya-daya nu Allah, sakumaha Syekh Siti Jenar kabeh ge nu Allah, Ki Halaj nu Allah, ma fi jubati ilallah. Geus Allah hiji be Allah. Nah lamun napakuran soal eta kakarak eta bat tapakur satin tapakur sajasa saah khairun leuwih bagus min ibadati alfisanati dibang saking ibadah 1000 tahun. Nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae, ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okosiki mede merongkol. Tapi horeganan ibadah dalam ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana merongkol basigan merongkol. Dumantak sing hade beus aya kieu merongkol eta ge sarua mending digujubarkeun.
ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat cek nyana teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabejaan alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol ieu iraha salatna cek kana iraha salatna nah satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkeun ku sia sia nu katipu bakalna kamari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria nyana hes ti jam 10 zuhur hes keneh asar hes kadeuleu ku hadamna aja hes keneh magrib hes keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hes di zuhur asar magrib hudang-hudang jam 8 heuai ha bae suuzon sia jana teu salat bahaya sih atuh geus kos kitu bae emang wa bal ka harti matak besingke kadeuleu haji pende teu salat rante rante bae dijamin kukulan nitahna ge kulat namun geus langsung rante cenah kiai besi katulah ajeun aing mah nyahot katulahna geus jeung sanggeus tadi rante ragageun ka sumur pareum deui emang ku bagus Gus Dur matak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tidak salat lantarannya na waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis naon gara-garana wartawan payah itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya Haji marahan nu salah nah diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut beres kan sebab naon nyana di Australia selalu mendampingi zuhur asal maghrib tidak sholat zuhur asal maghrib tidak sholat ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae bingung nyana Masya Allah ketika berbarengan kiai mah sumaot di Kerapyak sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur masih kena ya di Australia gua bingung ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur karena Gus Dur di ditu bingung udah tidak mungkin terjadi marilah kita laksanakan sholat mayit Gus ngajejer kabeh pas dek ditunjuk imam Gus Dur assalamualaikum maka sendal cepit sebelah lain sebelah alal hak lain lalagan sendal jepit sebelah lain assalamualaikum langsung Gus Dur kaharep teu dititah deui sebab lawan geus jambung rohna nya mah tuh geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman Allahu akbar masyaallah teu gideug kabeh loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain seperti itulah Gus Dur diomongkeun dijeljele dijojore apa marah moal sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu teu marah asli mak lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorekna lamun lain wali marah boy aji pengen gak sholat hei goblok sia pajar teu sholat aing tolol baguran sasia sholat jeung aing hayo sia mah subhana rabbiyal a'la nangan 3 aing mah 21 goblok beureun tungtungna mah ribut sholat Gus Dur jojore ko maneh Habib Lutfi kuari jojore moal marah sebab naon penglihatan si makieu lain-lain pokoknya moal kaharti kawari deka Gandaria zuhur hees asar hees maghrib hees hadamna neuleu ieu pan neuk acara ka Gandaria oh tidur we asa anu wani ngahudangkeun Habib Lutfi wani atuh emang si ieu dihudangkeun si ieu mah mun hees ngahudangkeun ge make suku hoi nya suku nya bodem hudang
Habib Lut pisan wani hes bae teu salat zuhur asar magrib singa ade di lain tempat deuleu aya eueuh geus kos kitulah wali Allah hese anu nyana malamun keur puyeng-puyeng aya kapanggih jeung Kangjeng Rasul ante hese kan geus rindu jasa ka Kangjeng Rasul ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul walaupun mimpi pohar kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya kapanggih jeung nu kos itu saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin ieu kapanggih jeung genderuwo tanpa tukang-tukang eta urusan main kabehan-kabehan bae nya namanya bae Nailah keur carita tapakur di mana orang kuari posisi orang di dinya maka kurang wujud insan man fi wujudin insan manusia jelema-jelema keneh dahar nakur pakaian nakur dan lain sebagainya tapi pemikiran nu beda-beda di dinya lah pangkat-pangkat manusia pada hakikatna ieu mah halu tajalli kabeh ge kapan ieu tajalli Allah emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah eta demo lain nang Allah tajalli ari eta Ahok kos kitu lain Allah nang Allah ditajalikeun deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia hendak memperlihatkan datang kemana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta aya anu jelas-jelasan aya anu semu-semuan aya anu jelas-jelasan nang tanganana satu sosok manusia nu ditajallikeun ku Allah kos kitu wah merambah kemana-mana jain Allah bae nu menilai urang ge bisa menilai kieu itu mah bener kieu itu mah salah kieu itu mah jahanam atuh dah Allah ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli nah kitu kene ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia ulama eta ditajallikeun politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah ketika orang kembali ke hakikat eueuh nu puyeng kabeh nang Allah tinggal kumaha urang nah urang teh kumaha tapakur-tapakurna kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti kuari tanda kewalianana teu reuneun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah anak ge kita zarah ku bapak lah bapak mah lagi hidupnya begitu ngapain kita zarahin iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan ngapain kita zarah anak lagi kos gitu tah geus teh kita kalau batur tapi Gus Dur bae saha kabeh dararah urang aya inget bae ka almarhum abah bae ge Cina bae ge darah di Cina kula darah ka dinya aya Cina keur kikieu ieu mah cek kula teh macan naon nya ieu beres ditanya cek engko ini darah iya emang siapa yang suruh saya aja sendiri katanya mau dari mana dari Jakarta ini kok bisa jarah dulu kan saya susah sering jarah ke bapak katanya sekian dulu jadi kaya jadi saya rasa terima kasih boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh boleh kok gitu. Sing kok jarah ke abah ndak kuasa masih inci jarah atuh gitu betul urusan Allah rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh tapi urusannya anak kok boka Gus Dur ke abah bagai si engkoh jarah itu kok bakal Gus Dur je itu mah urusan jada teureun zarah terus bae salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah salah satu tanda kitu bae geus lamun tadina hebat geus mautna nu zarah lain wali sebab wali mah engke geus nu zarah ge timbul sorangan ai urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan ai wali bas seungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui urang mah bau make sesengitan-sengit ai awak nama sengit ai roh mah bau bentek iyalah tergantung tapakur sok geura mulayan urang lurus-luruskeun gara tapakur teh kadu tadi teh apakah tafasilil furu apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah apakah tentang marifatullah dik di mana urang tapakur cenah kula ge tapakur lain cenah kieu kumaha sia kula ngalamun bae bu lamun kabeli mobil eta tapakur lain kiai goblok tah mah hayal tolol beusi aing mah beusi ngakurkeun kos kitu tapakur siapa aing